isuk-isuk ngalipetan pakaian sanggeus nganterkeun sakola Iqbal. Assalamualaikum dulur sadayana. Geus isuk deui wae ieu teh nya besti menit tereh pisan masyaallah tabarakallah. Waktu teh tadi teh geus beres kabeh mayahaneun jeung sapuaneun erek tuluy we nganterkeun Iqbal sakola TK ning moal ngajakan anu bontot ning kege da balik deui. Sakola TK nage deukeut nya besti tapi nya kudu ku motor we ieu mah. Ngarah cepet we. Ayeuna mah pas datang teh geus loba geuningan besti tuh. Kamari mah ngan karak baraha kirintil meureun nu datang teh. Ayeuna mah geus rada lobaan tuh. Ari datang teh cenah hayu buru urang nyarap bareng hayu lah cik geuninganan anak urang mah datang-datang teh langsung jajan we teh nya besti teu beda mana geuninganan. Beuki jajan kabeh. Tuh tadi teh batur mah aya nu marawah huduk besti aya nu ngopi jeung gorengan ninganan urang marek jeung kueh we. Mamah Tuti jeung gorengan Mamah Tuti mantul pisan euy. Atuh naon gadag we meureunan quality time mama manyaki meureun di sakola. Ada geus di imah mah tara ruang riung besti uing teh da boro-boro wae ku pagawean. Di sakolahan mah uing teh bisa seserian besti bisa ngobrol ngaleungitkeun kacape ninganan bae we lah nu penting mah teu ngomongkeun batur besti. Sok diomongkeun teh sok cara ngasuh budak geuningan parenting anak-anak teh paling sharing cara pola ngasuh anak supaya ulah tereh emosi gitu tah. Tadi teh ngopi jeung donat besti meuni mantul pisan ieu teh meuni empuk donatna. Tos ngopi bareng mah uing teh rek balik heula we besti arek nempo si bontot ninganan bisi ceuri tambah bari arek nilepan pakaian ninganan geus numpuk pisan. Alhamdulillah geuningan pas balik teh geuninganan budak teh bager ning jeung bapana. Tuh geuninganan besti teu lepaneun uing meuni satumpukan eta teh dua tumpukan sabenerna mah besti. Ngan herek dicekel we satumpukan heula sugan anggeus kitu ge eta. Digawe ge emang teu weleh we diganggu ku bocil ning. Sabarian digawe teh sok nyetel musik we uing teh besti. Da resep sok nempo anak uing joget eta teh. Pos kieu doang oge kahibur-hibur uing mah besti. Bunga sok nempo budak sehat teh lincah geuninganan ceria teu rarudet kana pikiran oge. Sok sanajan loba pagawean oge ari pikiran jeung hate tenang mah teu rarudet nya besti. Ditambah budak sarehat mah meuni masyaallah bungahna. Heuh ieu teh gerohaneun rapi tadi teh geus sasapu beres dilepaneun numpuk. Dilepaneun teh geus beres nya besti ganti ayeuna sapuaneun deui. Hadeuh tuh ilikan ge joget we kitu geus heula nya besti dah.